mun bisa mun aya keneh dina Sundana mah atau urang bisa nyeudah anu diwanohkeun heula kana basa Indung leuwih pinter basa Indonesia nah masih keneh nyuna telepon ke pe Anjeunna urang lahir di Makassar tapi di Bandungan biasa kedap. nah rek narima salingkuh versi Indonesia atau rek salingkuh Sunda nyangakeun dalin lain anu tatang bahasa Sunda mah lain nu sarerea hanas ayeuna geus satuju geus we lah salingkuh dina Sunda teh hartina boga kabogoh rek salaki rek pamajikan pek tapi kudu apal yen salingkuh dina Sunda mah lain kitu hartina jomblo jomblo naon jomblo teh dina bahasa Sunda mah hartina puntennya sanesin kuring bade masuk alkeun gender jomblo teh hartina awewe anu geus meujeuhna kawin mojang teu aya anu ngagawar-gawar teu aya anu nanya teu payu awewe lalaki mah najan geus umur sim kuring can kawin tara disebut jomblo tara nya jomblo mah kangge istri tapi ayeuna nu disebut jomblo teh keur teu boga kabogo aduh abdi nuju jomblo ya duka sasih payun mah menawi kakengingan ya. Nuju jomblo teh dina bahasa Indonesia ku para artis sok diarango disebut teh keur teu boga kabogoh keur kosong nuju turun penawaran ya. Ya. Nuju ti isen we dagang nuju ti isen jomblo padahal jomblo teh dina bahasa Sunda mah khusus kanggo istri parawan deui ari nu sanes parawan mah tara disebut jomblo atuh entos eta aya maijah eta mani jomblo padahal baheula teh kawinna tepi ka 3 kali tara disebut jomblo ai geus serana mah entos we jomblo mah kangge parawan dina bahasa Sunda nya jomblo contoh sanes nyanung mah ya nyanung nah jika nu nyindiran sim kuring mana juga nyindiran apal gitu ya dina bahasa Sunda aya istilah anu kakupingna sae cing sugan aya nu apal geun rada ngacapruk ye materi teh naon ari ngalambang sari ngalambang sari jika sae eta istilah teh padahal hartosna teh pamajikan anu ngalayanan lalaki sejen sanes tapi ngalambang sari mah kanggo istri lalaki mah tara eta untungna jadi urang Sunda lalaki mah tara disebut ya. Jadi dina bahasa Sunda terus rada arkais ya terus rada kuno kecapna teh aya istilah ngalambang sari juga halus juga putrinya ngalambang sari aduh naon ngalambang sari si horeng hartosna teh ngalambang sari teh pamajikan anu ngalayanan lalaki sejen ya. Ngalayanan tapi ka mana manggawetar jamahkeun nah kalau lebih panjang biasa gitunya tapi ari pameket mah anu ngalayanan istri sejen teu aya istilahna gitunya nah janten salingkuh teh kanggo istri mah meureun ngalambang sari mun bade dianggo ngan hanyakal kangge pameget teu acan aya istilah damel we atuh ku balad hah beger mindo mah beda deui bobotoh cik ari bobotoh naon dina aslina bobotoh teh dina Sunda mah aslina jelema anu purah ngurus hayam keur diadukeun
bobotoh teh. Jadi lamun simkuring ngadu hayam tak aya nu ngurusna anu ngaburaan teh bobotoh namanya teh. Ngan ayeuna mah bobotoh teh jadi pendukung, jadi supporter. Mangga bae bade ditampi eta istilah bobotoh jadi kitu, tapi saya nama urang apal yen harti bareto nama kieu. Lain kitu. Seueur basa Sunda anu geus robah, Sunda ka Sunda deui, tapi hanya kal urang sakapeung teu terang. Urang nyebutkeun cul dog dog tinggal igel, padahal asli nama cenah cek simur ge cenah. Tu cul dog dog tanggel igel. Kagok dog-dogna ditinggalkeun keur ngigel jadi kagok. Lain tinggal. Cul dog dog tanggel igel. Robah jadi tinggal. Asna kan rek jadi tinggal igel we nya pek bae da basa Sunda bali nu Tatang Sumarsono nu sarerea. Sok we dikitukeun mah. Ngan urang kudu apal kana asbabun nuzulna nah bet jadi kitu. Jika kecap jomblo salingkuh nya. Anu paling susah sok sering katangen dina akun nyarita basa Sunda paselupna kecap-kecap sawanda sekali deui paselupna kecap-kecap sawanda antara basa Sunda jeung basa Indonesia. Komo kata kecap bangga, aduh abdi memani bangga kunaon pun anak katampi di ITB, padahal bangga dina Sunda mah hese. Reus, aduh mani reus pun anak katampi di ITB, ari bangga dina Sunda mah sakali deui hese sulit, pasir, atuh meureunnya nemok sakieu mah pasirna ge moal cukup sakibi. Padahal pasir dina basa Sunda mah hartina bukit dina basa Indonesia. Urang patukeun nya ruang. Ruang dina basa Sunda mah lain ieu kubur. Dikubur di ruang. Urang mah boga rohan. Tapi urang geus make ruang ayeuna. Ari istilah mah pek bae, tapi lain dina istilah. Sok jadi salah harti cocok teu cocok atuh abdi dijodohkeun ka Dewi Persik mah aduh teu cocok cek Sunda mah cocok botol panutup nya abdi ge alim kersa kitu jadi cocok Dewi Persiknya kersawinya lah kersawe komo beda aya nu mang mayarkeun mah. Cocok urang boga cocok. Nya. Seueur lah contoh-contoh sanes anu nuduhkeun urang paselup antawis basa Sunda jeung basa Indonesia sabab geus ipis pisan. Batasna teh geus ngulumud salak ku sim kuring sebata teh. Nya. Tadi nambah yang ngadamal sim kuring istilah ipis ngulumud salak ari eta rerencangan godi mung eleh aing ge boga tang istilah naon cenah enteng nya naon ngulumud salak we ge boga lah pelegeng sosis duka naon maksudna pelegeng sosis duka sosis mah peladahan gitu tah nya rerencangan namakeun bae nyaritakeun babaturan lah ieu mah. Nah, jadi sakali deui nya kalebet kunyer anu asup kana basa Sunda teh lain basa asing wae basa Indonesia. Rek ditarima moal. Ari saran simkuring ari basa Indonesia mah kaasup basa asing. Ari di urang nyampak mah pake nu urang we. Jadi teu kudu urang make bangga, teu kudu. Da urang boga reueus. Ari nu ditarima ti asing mah istilah-istilah anyar anu di Sunda eueuh di Sunda kamera di kamera ari kamera naon sih bahasa Sundana paranti noong asa
asa inget ka kamar mandi atuh paranti noong mah ya. Toh nya jadi sekali deui imas saran mudah-mudahan mangwe pikiran lah ku sadayana kecap-kecap tina basa deungeun lamun di urang teu nyampak lamun rek disundakeun katimbang hese geus we tarima ngan saran simkuring tarima secara fonemis simkuring nyarankeun lamun saderek nyieun tulisan ya lain ngomong nyieun tulisan rek balanya calana jin ka Cihampelas geus we tulisna jin ngan bisi patuker ejeun jin anu sok nyingsieunan simkuring mah nyarankeun make es jeans keun bae lah nya keun bae da tuh da urangnya bakal jadi karuhun nya ulah ngarasa sieun bae nah, jadi jeans tarima we nya auto cik ari auto naon di kumaha nulisna auto ya atuh auto sabalikna manual auto teh kan aya anu jadi oto bis mobil tapi aya auto sejen auto teh hartina otomatis teh sabalikna tina manual ya. Urang kan geus biasa nyarita ari HP anu gres sabaraha anu gres dalam menyebut HP weuteuh asa teu pantes gres jeung urang mung nyebut meuli HP urut HP second ya mah tuh padahal second teh urut-urut keneh jadi memang dina basa teh aya nilai aya ajen aya kecap anu dianggap leuwih luhur aya kecap anu dianggap hanap ajena contohna second jeung urut nya lamun urang nyebutkeun ieu mah laptop teh 3 juta da second henteu pati era tapi lamun urang abdi kamari meser laptop urut 2 juta laptop urut laptop naon ari basa Sundana aya dia moek ditulis Sundana rarencangan simkuringnya butuh teh laptop rek laptop emutan ku sadayana nya sakali deui pasualan anu dicaritakeun ku simkuring ieu teh karasa pisan pikeun anu sok rajeun atawa mindeng nulis dina basa Sunda lamun dina obrolan mah henteu teu karasa teh teu aya teu karasa tapi lamun rek ditulis naon ieu teh zebra cross tempat meuntas zigzag minang kan bypass bos teh ngaliwat ka bypass teu nah rek ditulis BY pass atau rek nyebut ditulis bypass atau bypass nulis lain ngucapkeun aya ngucapkeun mah masalah bypass tapi rek ditulisna kumaha eta lah beureunnya anu hoyong didugikeun teh mudah-mudahan tiasa diaos lengkep nama dina makalah simkuring baraya sadaya tiasa milu mikiran da basa Sunda teh anu urang ge teh lain nu batur ku urang kudu dipikiranana kabeneran aya grupna khususon meureunnan ka nu disebut admin tak admin ge naon sok Sundana pamimpin da beda pamimpin jeung admin mah pangurus tapi geuning pangurus organisasi tadi disebut admin organisasi beda teh beda ya panitia lain geus we admin tarima hese-hese teuing jadi tarima istilah-istilah asing teh ngan mun bisa mun aya keneh dina Sundana mah atawa urang bisa nyieun mangga ngan lamun katimbang hese jeung lila geus we lah da simkuring ge geuning nyebutkeun HP jadi telepon keupeuh teu payu jiga efektif jeung efisien jadi sang mangkus jeung sangkil teu payu da tepi ka ayeuna anggar we efektif urang nyebut teh efektif relevan urang nyebut relevan nah rek relevan
relevan Sunda ditulis ya sim kuring mah ngusurkeun relevan ku we tarima huruf W teh kana basa Sunda ulah diharamkeun sabab lamun urang nyaritakeun vokal jeung vokal beda hartina vokal dina basa Sunda mah kahayang inisiatif saya nu boga vokal hajat teh nu boga vokal tapi vokal UV hartina teh bisa sora bisa wani nyora wah anggota DPR ayeuna mah geus teu vokal beda jeung vokal nah jadi tarima we nya huruf-huruf kitu teh F nya urang sok jadi kaheureuyan kan siapa bilang orang Sunda tidak bisa menyebut F ini contohnya fitnah ai peuyeum ada peuyeum bahasa Sunda atuh tong diganti jadi feuyeum nya payempuan payem tah mah ya mudah-mudahan eta jadi hiji patokan kanggo urang lamun bade nyerat dina basa Sunda para guru nya sabab urang teu bisa ngahindar lah tina kanyataan anu nyerag anu asup kana basa Sunda kiwari yen basa Sunda geus kawas kieu dina ngaran kan urang ayeuna geus teu kaciri Sunda sim kuring gaduh mahasiswa lamun dibaca tina 40 mahasiswa anu karasa Sunda nama paling ge 2 nu make Asep teh nu sajeuna mah geus wah geus ngaranna teh geus teuing ka mana ngindungna ieu teh nya geus mancawura leung jiga urang Batak masing kalah kumaha kaciri we Batakna teh urang Sunda mah geus teu kaciri dina ngaran ge Roy teh jiga urang Sunda Roy ya akeun bae da eta mah pasualan kahirupan pasualan budaya ngan jigana urang Sunda teh lamun teh mah urang Sunda hayang tetep tandang hayang tetep eksis dina ngaran ge jigana ulah rarobahna teh meuni garancang pisan da kantos mendakan dina hiji berita duka cita dina koran eta ngaran aki ngaran uyut nu maot nya ngaran baheula bangsawan ngaran aki ngaran bapa jeung ngaran incu pajauh teh nya pajauh we asa teu sakarakter gitu ngaranna teh urang Batak mah teh ayeuna sakarakter terus urang Bali sakarakter terus urang Sunda mah geus henteu sok putra-putra urang nya nah masih keneh nyuna keun bae tah mah teu naon ngan ieu mah ngemutan ngan anu jelas aya hayong anu ditepikeun ka para ibu ieu pangpangna mah pamungkasnya Kang Ing ye urang ieu mah luareun ejahan ieu mah bekel urang ngadidik budak sok nganggo bahasa seueur nu nganggo bahasa Indonesia kalawan tujuan eta budak teh engkena pinter bahasa Indonesia leres teh budak dididik ku bahasa Indonesia teh diwanohkeun kana bahasa Sunda sabab tujuanana hayang pinter bahasa Indonesia tetela hipotesis tersebut dipatahkan oleh penelitian Profesor Nimpuno dari psikologi Unpad tetela budak anu diwanohkeun heula kana basa Indung leuwih pinter bahasa Indonesiana jaba jadi bisa 2 bahasa ieu penelitian ilmiahnya ulah dibantah wah sok lamun dibantah nyieun deui penelitian ilmiah jadi budak anu tadina diwanohkeun kana basa Indung tetela leuwih pinter basa Indonesia engkena jadi lamun aya 2 budak A jeung B A dididik dina basa Sunda B basa Indonesia waktu asup ka kelas 1 B leuwih pinter basa Indonesia da si A mah nyaritana Sunda tapi geus kelas 4 leuwih pinter si A bahasa Indonesiana jaba bisaeun bahasa Sunda emutan teh nya bisi gaduh anggapan urang ngadidik budak make bahasa Indonesia teh engkena supaya leuwih pinter bahasa Indonesia salah ceuk panalungtikan ilmiah salah teh nya nah sakitu bae
hatur nuhun karena perhatosanana. Punten simkuring nyanggemna henteu patos ngaleunjeur margi ka udag-udag kuatos aos bae eta mah makalahna. Ieu teh teu aya sesi tanya jawab. Aya. Oh aya atuh Panten kedah rada ai kandol. pami. Punten. Upami aya sesi tanya jawab mah amplopna kedah rada kandol atuh. Nah, perkawis amplop mah ku abi tos dititipkeun ka Kang Ii. Kumaha nyeratna ponemis, secara ponemis seperti tadi kecap bypass, nah bypass, nah bepas, nah nu mana nu bade dianggo. Tah, simkuring mah meradih ka Akang ngadamel hiji kecap-kecap tina basa asing anu dilisankeun dina basa Sunda kumaha nyeratna. Tangke di dia urang anggo ku urang. Da urang mah seueurna masyarakat umum. Insyaallah engke ditepikeun ka barudak. Malah mandar kena manjang gitu. Aya oge guru aya. Tah, simkuring meredih ka Akang. Ngadamel eta, ngadamel daftaranana. Urang godog we di ruangan NS gitu tah. Supados henteu kadeg sapertos tadi Akang ngadamel istilah naon geuningan teu ditarima cenah geuningan. Telepon keupel. Tah, telepon keupel. Sugan we aya dedet-dedet di dieu mah kitu lami-lami. Ayo ku dianggo mah nyebar tah gitu Kang. Atur nuhun eta mah usulan. Atur nuhun. Akeh lah saurang-saurang we nya. Kang Ing panginten saya pisan mun tema katanagaan ari salasna mah sanes garapan simkuring hungkul meureunnya. Meureun sanyana mah di rubrik naon ieu teh? NS oge mangga we balada. Nya. Da anu diserat ku simkuring cantang tuh bener deh. Jeung cantang tuh ditarima. Kang Abdullah wae nyulis maos jadi bebeuritan geuning teu payu. Ya. Jadi mangga lah eta insyaallah bade dipidamel dan nuju dipidamel eta oge ngeureuyeuh. Tapi saya nama ti baraya sadaya oge aktif mun menakan istilah-istilah anu diserat dina basa Sundana hese cobi ajengkeun be. Mun eta contona urang rek nyebut bepas, bypass, bypass, mana? Yang meureun lamun urang fonemis mah kumaha ceuk kadengena, ngan sakapeung kumaha ceuk kadengena teh kumaha jalmana, kumaha wilayah deui. Model kumaha kadengena ceuk urang Jawa jeung ceuk urang Sunda beda. Hayam teh ceuk urang Sunda mah kadengena kongkorongo. Cek urang Jawa mah kukuruyuk, cek urang Jepang mah kokairo, cek urang Inggris udel di, sejauhnya udel di, hayam pelung teh udel di, asa teh ngeunah gitu. Nah, jadi eta oge bakal seueur varian, bakal seueur variasina. Ieu tarek nulis teh bypass, bepas, naon. Nah, mangga we tamanya hartosna simkuring midamel. Baraya oge mangga we midamel da eta mah hancengan urang sadayana. Gitulah Kang Ing hatur nuhun. Mangga saha deui? Ambu, mangga haturan. Sakantenan diwanohkeun ki dieu we. Sakantenan nepangkeun ka sanes pados uninga wanoh. Nepangkeun simkuring Isnaini Junaidi mung di Facebook ngawitan mah Isnaini Kusmawardi mung kadienakeun gentos akun naon namina janten Isnaini Junaidi ngupingkeun sadayana ti Bapak seueur pisan ka Akang ti Akang aduh Akang hapunten Mun mangge ngangge Akang Haji. Kang Haji seueur pisan elmu nu katampi ku simkuring sareng sadayana rerencangan anu di dieu abdi simkuring teh ngaulang banyak di SD Gambir di Kosambi ngaulang SD karos pisan sesahna ngalarapkeun dina sadi dinten ngangge bahasa Sunda sesah pisannya komo nguping nembe aduh tambih sesahnya ngayeukeun teh tuh da nya ngadugikeun anak nyebatkeun ge sesah da abdi ngiring NSNBS teh sesering nama maos selfie maos sungkul gitunya seratan sadayana pami nyerat man nembe sababaraha hiji hungkul tacan seueur nembe diajar keneh nah manawi gitu mundut saran kumaha supados langkung
langkung gampil umaja ka nya khususna ka murid-murid abdi gitu supados langkung tiasa sering ngagunakeun bahasa Sunda. Pami di rorompok mah abdi teh tos biasa pun anak ti ngawitan borojol da pun lanceuk teh kan orang Sunda, orang Sunda. Tapi ngawitan ngadamel. Ngadamel. Ti mohon ti ngawitan ngadamel. Pun lanceuk teh kirang tiasa nyarios bahasa Sunda. Anjeunna urang lahir di Makassar tapi di Bandungan biasa kedap tetiasa bahasa Sunda matak pas tos nikah teh sana ibu orang nyaros bahasa Sunda we sana supados bapake bari diajar nya kamu orang kali dibiasakan nyaros bahasa Sunda duwi KTK anjeunna pun anak sada dua-duana tiasa nyaros bahasa Sunda teh saatos nyarios bahasa Indonesia teh saatos lebet TK eta oge lucu pisan da ser istilah nu teu tiasaeun gitu mohon. Tah ayeuna anu ari abdi mah mundut saran ti Akang ti Kang Haji kumaha carana supados langkung gampil abdi salaku guru tiasa langkung gampil umaja ka murid-murid sadayana supados tiasa sering nganggo bahasa Sunda gitu. Hatur nuhun Kang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eta mah patarosan anu sesah saleresna mah. Mohon da sim kuring teh sanes guru, sim kuring mah guru bangsa. Wah, gaya guru bangsa. Laras teh hiji kanyataan yen kahirupan kiwari sapertos kitu. Kumaha ari guru anu gaduh katineung kana bahasa Sunda hoyong nepakeun ka muridna nya salah sawios carana mah panginten ku sering we teras. Ibu dina sadi dinten budak teras-terasan. Janten upami aya lolong kerang kanggo ngagunakeun bahasa Sunda urang teras ku Sunda. Insyaallah teras diwanohkeun ku rupi-rupi bacaan nya. Tapi da kasengker ku kurikulum di sakola teh eta nya. Nya tapi lah urang ngalengkah we da margi katinggalna mah ari kumaha resep anu paling cespleng mah teu terang sim kuring ge ari soal nu kararitu mah nya da kahiji teu teu ancurug dina widang eta mun nyagem bilih lepat teh tapi nya anu kasawang we ieu mah atos we ibu sing sering ngadugikeun sing sering wanohkeun lalaguan Sunda engke ge lami-lami sugan aya nu napal saeutik mah tina 40 murid atuh napal katiluan nya tina 100% nu dugikeun atuh napal 20% teras we teras mari kedah aya anu dipaksakeun dina dunia pendidikan gitulah teu tiasa nyanggem panjang cekap ieu teh Cekap hatur nuhun pisan. mohon sim kuring teh punten dina ngiringan janten lead NSNBS sim kuring teh lead teh hartosna anggota teh lead ceuk Sunda sim kuring anggota ayeuna kawitna mah dina akun teh bade gentos nami tapi tos kapameng mohon sim kuring Tatang Sumarsono kawitna bade digentos ku Hatta Husen Haji Tatang Huis Wawesena. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.